Moal aya salaki anu jujur. Urang mah sebagai pamajikan moal apal lamun salaki urang dicarekan ku dudunganana. Urang mah moal nyaho lamun salaki urang desok dihina di luar. Urang mah teu apal buat teuing di luar gawena teh nepi ka mempertaruhkan nyawana demi urang jeung barudak. Urang mah teu apal buat teuing salaki teh nahan lapar demi bisa mawa duit ka imah jang anak jeung pamajikanana. Jadi samemeh urang cemberut uring-uringan ka salaki, itung heula geus sabaraha juta kesang anu diperes tina awakna samemeh urang ngeluh ka salaki. Samemeh urang amek-amekan ka salaki, tingali socana. Buat teuing eta teh socana mineng ceurik demi ningali urang bagja bahagia, nu penting anak jeung pamajikanana bungah. Cing sabar, kudu sadar diri, nepi ka detik ayeuna ge salaki can bisa nyumponan teh kana sagala pangobutuh urang. Kusabab faktor kaayaan lain teu hayangeun. Jadi leutik gedena panghasilan salaki teh disyukuri. Kabeh salaki ge hayang ningali anak pamajikanana bungah, bagja, bahagia, cukup sagalana. Jadi samemeh urang amek-amekan ka salaki, pikirkeun heula naon geus dilakukeun ku salaki, anu dikorbankeun ku salaki. Salaki urang di luar banting tulang neangan rejeki yang pangabutuh keluargana. Da anu jadi bapak mah jadi salaki moal daek nyaritakeun ka peurihna ka anak ka pamajikan, pasti dipendem ku sorangan. Kanggo para suami di mana wae mugia leulah aranjeun janten barokah. Kanggo para istri hargaan penghasilan salaki.